Biasa perhatikan lamun anu keur kakanungan ulah sok nyelenangkeun anu rek bapana rek inungna bisi naon diuahkeun. Nah ari geus kabuktian tuh nya tah eta ibarat makana aya bahasa wangsit lebih keren lamun wangsit teh geus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Kadang wargi samudayana alhamdulillah kurang sadayana tiasa kempang ngariung deui dina ieu patempatan anu pamugi wasilah urang sadayana kempang ngariung dina ieu patempatan ngajantenkeun hiji sababiah kana salam ina dikunturan rahmat oge magfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu pamugi urang sadayana hirup jeung kahirupan urang sadayana dijembarkeun ku Allah. Kalayan mugi tiasa syukur ka Allah tina sabada urang nahan kasabaran ketawakalan tina segala rupi cobaan hirup anu ngajantenkeun ujian ka urang sadayana. Da teu mungkin Allah nguji ka hiji hambana mun seugteh mah eta ujian teh ngalibatan wates wangen tina kekuatan orang atau jadikeun eta masalah anu keur dihadapi ku urang sadayana teh ujian keur ngarobah nasib urang. Ngan urang kahiji sing ridho, kadua sing ikhlas narima kana eta ujian. Dumasar kana hal eta dina hal ieu simkuring oge sadrah tumarima aya hiji pamunut sababaraha pamunut di jamaah khusus nu hadir oge di jamaah nu ngan saukur aya tutulisanna wungkul ya insyaallah tiasa mantep ngan urang diguar sasarengan ngeunaan tina hiji patarosan naon nu disebut uga, naon nu disebut wangsit. Satiasa munajatkan Maha Kawasa ari sakedahna menerangkeun ieu masalah teh uga wangsit Siliwangi teh ku anu nyieunna
nyaeta disebut Prabu Siliwangi. Ngan aya paribasa kolot. Urang mah nutur-nutur tepak karuhun teh. Oke, insya Allah bakal kaguar dina bahasa wangsit Siliwangi jeung uga na Siliwangi. Natak aya paribasa nyukcruk galur mapai-mapai tapak rasul. Ta eta. Jadi dina hal ieu sate acan urang sadayana ngaguar kana sababaraha patarosan anu timbul tina patarosan anu hadir oge anu teu hadir disimpulkeun kahiji naon uga wangsit Siliwangi. Nu kadua kumaha hukum tawasulan ka raja-raja Pasundan. Katilu menurut penjelasan perkawis khodam. Kaopat kumaha cara ziarah kubur. Dah mun teh mah bahasana rada mikir saeutik ieu mah. Mikir saeutik teh patarosan nu kahiji jelas tadi oge uga wangsit otomatis urang kudu mesek heula. Naon uga? Uga teh hiji ucapan manusia lain kalakuan. Dina hadis mapan aya kaluar Rasulullah upami cariosan disebut hadis gitu kan. Nah, ieu mah mun teh mah bangsa urang atau predikatna lain nabi, lain wali, lain naon. Uga teh hiji kalimat anu kaluar tina bibir manusia anu diprediksi asa moal mungkin kitu teh. Tapi eta teh diutarakeun ucapan eta teh baheula. Tapi ternyata ayeuna kejadian. Eta uga. Sapertikeun kieu urang kan sok dinyanyikeun, sok diucapkeun dunia tak selebar daun kelor. Katina bahasa eta. Mun dilenyepan dunia tak selebar daun kelor. Kan geus kejadian ayeuna. Mana kejadianana? Pertanyaanana sagede kumaha daun kelor? Saeutik leutik sabuku cingir. Tina sabuku cingir ieu ditamsilkeun dimisilkeun dunia alam dunia. Kan geus kejadian ayeuna. Nyaeta ku hiji alat nu disebut kartu dina HP sok. Kartuna kan segede kitu, segede cenil. Tapi orang bisa ningali alam dunia. Karena ibarat gitu. Atau lu bisa perhatikan cek Jayabaya gini. Dina kitab Jayabaya. Pulau Jawa dikuriling ku emas. Dina hartian dikuriling ku rel kereta api. Itu kan ibarat itu bahula eta teh. Semua mungkin dikeliling ku emas. Ini kebuktian ku real. Semua mungkin alam dunia segede daun kelor kan badag alam dunia.
tapi ternyata geuning kejadian teh eta uga hiji ucapan anu mana eta ucapan teh bakal kejadian rek baheula kejadianana atau rek ayeuna atau baheula jeung ayeuna kejadian eta perkara itu uga. Nah, naon wangsit? Wangsit teh nyaeta leuwih sapertikeun petuah, papatah, amanat dina nalika eta uga diucapkeun atuh amanat kudu kumaha ceuk kasarna dina cara menanggapi masalah eta kondisi anu keur disanghareupan. Makana kapungkur parantos disabit nalika kondisi urang ayeuna menghadapi hiji permasalahan leuwih sapertikeun atawa kudu sapertikeun urang yang hareupan hiji konsep nyaeta nu aya di semah dalem. Asa moal mungkin gitu. Ulah ningali manusana nalika dunia tak selebar daun kelor. Pan dunia teh badag tapi kunaon ditamsilkeun salebar daun kelor. Atuh ka mana? Bikud rotillah. Nya jelema anu boga otak mah nu mikir nu digawe mangan hakikat. Oh iya ku Allah geus ditakdirkeun urang kudu nyaho tadi dinya. Makana dina ngajalankeun keyakinan kerpikeun manusia anu Islam pan aya opat teh hiji sanghareupan eta masalah ku tapakur, tasyakur jeung tadabbur. Eta kadua dayana, katilu sumerah, kaopat paramita. Tah. Oh, geuningan kieu, baheula kolot nyarita kitu teh kabuktian ayeuna. Ulah dieuahkeun eta teh. Geus sapertikeun lamun anu keur kakanungan ulah sok nyelenangkeun anu rek bapana rek inungna bisi naon mah dieuahkeun. Nah ari geus kabuktian tuh nya tah eta ibarat kitu. Makana aya bahasa wangsit lebih keren lamun wangsit teh. Geus lah. Tah sapertikeun kitulah contohna. Dina wangsit, dina uga wangsit Siliwangi beda uga jeung wangsitnya. Dina uga Siliwangi teh aya hiji bahasa hiji ge heula saalinea mun saalinea teh mah. Ti mimiti poe ieu zaman kapungkur. Mun Siakul Kalam teu kapungkur Raja Pajajaran anu nyarios. Ti mimiti poe ieu Pajajaran leungit ti alam hirup. Hiji eta. Yuk pahami. Ti mimiti poe ieu Pajajaran leungit ti alam hirup. Kabuktian teu ayeuna. Ulah wakan ningali pajajaranana. Makana pahami simbol tina pajajaran. Kunaon bake dicanak tina Al-Qur'an pajunjarun teh. Sebutlah kalimat pajunjarun pajajaran ceuk pondokna silih anyangan. Ari zaman ayeuna silih anyangan
masih keneh kental dina adat manusia, dina adat urang teu. Pan geus jarang. Baheula masih dianyangan kali itu, oh silih sampur. Simkuring tahun 70-an masih keneh kabayang keneh nu ngaran lamun lebaran pabeulitna di jalan lain di imah. Ayeuna mah lebaran teh cukup nyekel HP. Mah ibu, mah abah, hapunten abdinya datang henteu cukup teh nu kieu. Makana bahasana ti mimiti poe ieu siakul kalamna mah baheula. Ngan ulah waka geus da itu mah geus kaliwat. Poe ieu masih keneh aya eueuh anu silih anyangan. Ya, jadi atuh silih anyangan leungit di alam nyata, alam kahirupan. Komo lamun pajajaran kerajaan anak leungit tak eta tilem teh. Tapak baheula teh eueuh atawa kalakuan baheula teh eueuh geuningan itu. Terus dina uga teh leungit dayeuhna, leungit nagarana. Dina hartian adat kampung eta baheula mah sok silih anyangan. Dayeuh teh sentral kota. Sentral kota anu jadi nu disebut bilingan. Anu ka mana euy ka dayeuh. Tah adat kebiasaan urang kampung eta teh nu baheula teh ayeuna teh leungit. Nah, makanya tuluikeun pajajaran moal ninggalkeun tapak. Cacak-cacak kebiasaan adat lemur urang wae ogenan geus dileungitkeun ku urang komo pajajaran karajaan. Kadinya beh. Nah, cenah pajajaran teh eueuh moksa. Cik ari kebiasaan urang di kampung urang aya keneh kebiasaan zaman baheula geus eueuh komo nu dimoksakeun. Emut keneh simkuring sareng tunini kapungkur mun rek naon teh mun rek nya tanggal 30 Rewah lah kitu. Mekel rantang init ka raina, init ka rakana, mekel rantang. Da isuk rek puasa. Ayeuna aya teu adat nu kitu. Atuh pajajaran moal ninggalkeun tapak. Ngan saukur kari bayanganana, kari lamunanana, jabati ngaran teh. Ngan saukur lamunan wungkul, hayang balik deui ka zaman baheula. Pajajaran teh hayang balik deui. Tinggal kembali ka diri. Keur pikeun manusia nu mapai-mapai kana eta tapak. Bakal kapanggih eta tapak. Lamun eta tapak diguar ku dirina. Sabab bukti nu kari naon atunya. Nu kari caritaan wungkul lah gitu. Baheula mah kieu. Cik sok ajaran balikan deui atawa naon. Buktikeun deui ku urang silih anyangan, silih tulungan. Matak geuningan baheula sok ayeuna urang Sunda teh bahasa sabilulungan ulang asa ukur dina nyanyi ungkul. Sabilulungan teh eta teh gede eta teh. Gede.
naon atuh manfaatna teh. Tah saentas patrah mun patrah teh melungit ka cida. Engke bakal aya nu nyoba-nyoba supaya nu leungit eta teh balik deui. Bakal pertanyaanna nah nu neneang komo nenengan pajajaran. Nu neangan pajajaran teh bakal bisa mangihan deui pajajaran sing percaya kana bi kudratillah. So hiji tanamkeun bi kudratillah, kadua santas kapanggih kudu bisa ngajaga maneh. Disebut Siliwangi teh santas kapanggih eta pajajaran nu sajati komo jeung makam-makamna naon kontribusi nu bakal ku aranjeun kabeh dibikeun kan aslina. Intina kadinya engke bakal kaluar tina masalah ziarah kubur. Nah bakal bisa manggihan pajajaran nu asli. Cek Prabu Siliwangi, cek Raja Pajajaran dina ugana bisa ngan nyucrukna eta pajajaran teh kudu make amparan. Dari amparan naon? Amparan rek samak, rek lampit, rek naon deh, rek sajadah. Mun mafhumna kadinya atuh keur umat Islam kudu bari tirakat. Kakarak bakal kapanggih. Dina tirakat sok aya bahasa mati geni. Ari mati geni naon? Lain puasa ti isuk cegur nepikeun ka lain sore. Nepi ka peuting nepi ka jam 12 teu batal-batal haram atuh kitu mah. Kade eta nu sok mati geni. Ti isuk-isuk nepi ka jam 12 peuting teu batal haram tan kitu mah. Bahasa mati geni ari mati teh naon? Paehan geni nafsu. Gitu kan? Paehan segala rupa nafsu nu ngajak kana kamaksiatan dina diri dina jiwa nu ngalaksanakeun eta tirakat. Sok teangan dalieunan nu ngaran puasa nepi ka jam 12 peuting eueuh. Teu nanaon puasa nepikeun ka jam 12 peuting teh keur anu ngalaksanakeun. Tapi tetap dina maghrib mah kudu batal. Batal. Minimal saragot. Da kudu akur jeung ajaran Islam dan membogana pajajaran teh Islam. Ayeuna yang panggih jeung Raja Pajajaran disebut anu kahiji. Disebut Prabu Siliwangi. Bari kayaan tirakatna kitu ngarumpak ajaran Islam dan mapanggih ieu. Matak nalika ayeuna kaluar tina tetekon ajaran Islam, nalika manusia hayang panggih jeung Raja Pajajaran nu disebut Prabu Siliwangi teh sok sanajan make amparan, sok sanajan tirakat. Tapi kalau lobaanana asa aing pang pajajaran. Asa aing pang nyahona. Asa aing pang benerna.
Tapi nalika ditanya saha atuh rajaning Pajajaran, di mana dasar hukum teh ama mun teh ama zaman ayeuna disebut manuskrip, bisa ngajawab akur jeung nu bogana tangtu bakal tah keluar nu disebut Wangsit Siliwangi. Ye eta kadinya salinea we kitu. Terkadang ayeuna mah loba hiji amalan hiji ilmu atau dina keumuman manusia nu disebut hadiran ngulem Prabu Siliwangi teh kalah edan orang ngamuk tah eta salah mimiti. Eta timbul pertanyaan, nah Prabu Siliwangi teh ngagerem tuh kan kadinya lompatna da salah teh atuh da salah jalan masalah jalan. Mata panggihan heula saha nu bogana eta Pajajaran. Dalam geus kapanggih mah saha eta nu bogana Pajajaran. Masya Allah, tabarakallah. Keung ningalina oge. Lain keung ku sieun. Ese nyebutkeun oge. Tah eta. Atuh kumaha cenah urang ayeuna cara hayang panggih jeung Prabu Siliwangi, makana aya bahasa tawasul. Ke umat Islam masuk tawasulan. Kamari diguar bahasa tawasul teh non tina wasola. Wasola teh nepungkeun. Siliwangi itu sifat. Nah bakal tepi lamun urang nawasulan ka Siliwangi tanpa nyebut nu aslina eta nu boga sifat. Baik jawab. Matak wajar lamun datangna edan mau ngegerebeg wajar. Lain pedit simkuring teu ngabeja-bejakeun dina YouTube ayeuna tinu kamari oge teu dibejakeun saha nu aslina Prabu Siliwangi patarosana kieu nalika ayeuna sumping ka dieu jamaah ayeuna sumping ulah nu di luar anu ngan saukur bahasa komentar nu sumping ka majelis ogenan ditalek heula kahiji syaratna sasemet ceuli anjeun ulah rek bahasa sabiwir hiji mafhumna geus sasemet anjeun apa. Kedua, nalika geus dibere beja eta nu aslina saha. Rek naon kontribusi nu dibikeun ka anjeunna. Tah eta nah rek nyuguh, nah rek mere minyak, nah rek mere bacaan Al-Qur'an. Ngan lamun geus disebutkeun nu aslina terus ayeuna urang kalah nyuguh tunggu balukar nu bakal kajadian teu saeutik jelema nu kalah edan
lir sapertikeun manusia nu heureus saepi. Pan pada apa nu heureus saepi? Nah, eta teh cilaka ku pola sorangan. Nah, yakin raja-raja Pasundan Hindu Buana Raksajaya teu ngahukuman, bahkan ngahukuman Buana Raksajaya aranjeunna teh waliullah. Sakali deui mun hoyong uninga kedah papayun-payun jeung nalika diucapkeun teu aya ucapan nu kadua. Jadi kudu apal sakali. Nalika disebutkeun saha nu aslina teu aya cariosan nu kadua. Nah cenah bagi kitu itu amanat nu jadi guru. Mangga